Bismillahirrahmanirrahim. Penjelasan ngabahas tema teh jalma anu iman. Nah, ayat anu tos diaos dina surat Ali Imran ayat 102. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hei jalma-jalma anu ariman, sing takwa aranjeun ka Gusti Allah kalawan takwa teh sing sabenerna. Jeung omat aranjeun ulah maot, anging maot teh aranjeun sing dina kaayaan Islam gitu. Taya prayogi nu dijelaskeun kahiji di antarana nu kajelaskeun teh jalma anu iman. Ari jalma anu iman teh anu kumaha jeung naha urang geus asup kana jalma anu iman tah ku urang akurkeun jeung dalilna jeung kateranganana. Ari iman teh eta teh bahasa Arab, kecapna teh tina amana yu'minu imanan, hartina teh percaya. Ari nu disebut jalma anu iman teh anu akidahna teh lempeng, akidahna teh lurus, percaya ka Gusti Allah. Jadi mangeran teh ka Gusti Allah wungkul disebatna tauhid. Jadi ibadah ka Gusti Allah wungkul ngadoa ge muhid ka Allah wungkul. Tah ieu nu disebat jalma anu iman. Dah Rasulullah ngajelaskeun kieu aya peristiwana nya, disebutna peristiwa teh sejarahna, aya historisna, aya kronologisna. Nalika Nabi Muhammad nuju taklim ngariung kepada urang kieu ye, ngariung jeung para sahabat gitu. Torojol we aya malaikat, tapi sararea oge teu nyangka eta teh malaikat. Sabab malaikat mah lamun datang ka jalma mangrupakeun jalma we gitu. Jadi malaikat menjelma gitu. Keur ngarariung di antawisna aya Umar bin Khattab. Yo we malaikat teh itu datang teh calikna teh di payuneun Nabi we, calikna teh atuh jalma-jalma teh jamaah teh kaget, eta teh saha jelema teh, urang mana teh kitunya, meuni jiga jol akrab bari jeung nyampa di kana tuur Nabi Muhammad. Kan biasana lamun jalma cumpa-campa kana tuur teh katempo sobat nya, sobat cumpa-campa kitu pan kitu. Nyampa we gitu. Bari terus naroskeun gitu. Akhbirni Muhammad anil iman gitu. Muhammad cing terangkeun cenah ka kuring ari iman naon. Nah gitu. Nabi Muhammad ngajelaskeun. Cek Nabi Muhammad teh nya. Jadi qala Rasulullah nyarios Rasulullah. Nabi Muhammad nyarios ngajelaskeun ka eta tamu gitu. Cek Nabi Muhammad teh angtu mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi
wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Cek Nabi Muhammad deh gitu. Kieu cenah iman teh anjeun percaya ka Allah. Percaya ka Allah, Allah teh aya, Allah teh mencongok, Allah teh nempo gitu ka urang sadaya. Nu kadua anjeun percaya ka malaikat. Di antarana aya malaikat teh kan aya malaikat Jibril tukang nurunkeun wahyu. Aya malaikat Raqib Atid nu aya dikencaeun urang, dikatuhun urang meunteun nuliskeun amal urang. Percaya kana kitab-kitab, contohna percaya kana Al-Qur'an, percaya kana eusina Al-Qur'an. Nepikeun kata Al-Qur'an teh dilaksanakeun naon parentahna, naon pa anu aya dilarangna. Percaya ka rasul-rasul, di antarana percaya ka Nabi Muhammad ini eta teh diutus ku Allah pikeun tuturkeuneun picontoeun sakabeh umat. Jeung anjeun percaya kana takdir. Ari takdir teh aya nu alus, aya anu goreng. Sing ikhlas narima kana takdir. Tah kitu iman teh. Eta tamu sodakta anjeun bener can Muhammad gitu. Tah para sahabat teh kan bengong, eta teh nu nanya teh kumaha nya? Ongkoh nanya tapi nyebutkeun Muhammad anjeun bener. Eta mah jiga lain nanya eta mah. Jiga ngetes gitu. Tah tos nanyakeun tilu rupa mah, nanyakeun iman, nanyakeun Islam, nanyakeun ihsan. Permios we gitu. Plus we teh aya. Geus kitu mah para sahabat teh, Muhammad hari yang tadi teh tamu ti mana? Saha eta gitu. Mun akrab gitu. Eta teh cenah malaikat Jibril. Jadi para sahabat mah pernah nempo malaikat. Para sahabat mah urang pancan pernah. Para sahabat mah nempo malaikat gitu. Urang engke bakal mudah-mudahan urang panggil jeung malaikat Ridwan. Malaikat anu ngajaga di surga. Apaan ke teh? Di surga teh anu ngajagana malaikat teh nyata nyarios salamun alaikum gitu. Salamat aranjeun paduhuruha sok geuwat geura lalebet gitu. Malaikat Ridwan dek kitu ka urang teh. Eta urang sing sarole sing takwa ngarah ku malaikat Ridwan jeung urang ngarah panggih jeung malaikat Ridwan gitu. Tapi sama Ridwan teh Israil. Israil kan teh katempo. Malaikat Israil teh katempo nyaho-nyaho urang maot teh gitu. Hei sakur jamanu ariman, aranjeun sing takwa ka Gusti Allah. Ai takwa teh naon deui? Urang sok mineng maca dina tembok iman dan takwa. Alus tanya anu dijieun ku Kementerian Pendidikan. Jadi salah sawios anu dituju tujuan pendidikan nasional teh supaya murid teh iman dan takwa. Iman tadi tos terangkeun. Jadi supaya murid-murid teh anak didik teh iman ka Gusti Allah teu musyrik ya gitu. Ari takwa naon? Takwa teh kecap tina waqo yaki wikoyatan. Takwa hartina ngajaga diri tina anu ngabahayakeun. Ari carana kumaha? Pan anu ngabahayakeun teh dosa. Anu ngabahayakeun teh neraka. Urang ngajaga diri urang ulah ngalakukeun perbuatan dosa. Sabab dosa mah anu matak ngajurumuskeun ka neraka gitu. Jadi takwa teh urang ngajaga diri, jaga diri urang. Jaga lamun salaki pamajikan urang kade teh bisa jadi ahli neraka. Gitu pagahan gitu anak urang kade bisa jadi ahli neraka pagahan contohan gitu. Tah eta teh ku angpusakum wa ahlikum naro. Jaga diri jaga kulawarga tina nu bakal diasupkeun anak kana neraka gitu. Jeung omat aranjeun lamun datangna maot teh ai waktu datang maot teh disebutna teh ajal.
ajalun ari ajalun teh waktuna maot sararea oge geus ditetepkeun geus ditangtukeun waktuna maot urang teh geus aya tanggalna poena waktuna maot urang teh geus aya ngan rahasia gitu duka iraha tah maot teh bakal datang artina ajal teh bakal datang tah sakitu penjelasan ayeuna tentang masalah jalma anu iman tah mudah-mudahan urang teh sing kagolong jalma anu iman mata kalimatna ya ayyuhalladzina amanu ya artina harfu nida panggero amanu teh munada teh anu di gero tah urang teh sing kaasup jalma anu di gero gitu. Hatur nuhun alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.